Aku pergi ke Bali, tetap aja makanan yang aku cari. Ku ambil churros ini, lalu aku gares ke dalam mulutku. Yah, itulah aku, single band. Bener-bener enak pisan di tempat makanan. Ninggal-ninggalian sawah di tengah peting. Suara jangkrik, bangkong, rame pisan juga orkestra. Wow, geus datang yeuh makanan urang. Alah, temake kudu make sendok segala ku leungeun we. Tah, lalapkeun baksona. Endul pisan euy, suruput. Pedo pisan. Aya es krim, aya churros ngaringkel kieu, aya nu warna-warni naon atuh ieu teh jiga kaleci. Astagfirullahaladzim, gitu naon, geus teh mereka gede pisan.